lamun urang kuari teu digeserkeun perasaan ngageser ke ngurusanana ngurusan basariah bae ruhani teu diurus salilana urang hirup teh TK bae bahkan teu TK aja eueuh nilai menurut Allah sekolah SD SMP SMA kuliah digawe kolot iraha ngurusan ruhanina sakadar ngurusan basari bae dahar inumen mata jangan sakadar kanikmatan dedelehan cili kanikmatan dedengean irung nu diurusan teh kanikmatan aambehan sungut diurusan kanikmatan lalazatan ngeuneunahan leungeun nu diurusan teh kanikmatan cecekelan bae kitu keneh ku ari ayeuna suku kanikmatan zahir bae di sakola dididik wadal kitu datang ka kuliah datang ka digawe paeh rugi. Salat mah salat tapi salat budaya teu pernah diurus ruhanina sedengkeun eta lamun paeh teh eta jasad dikubur ruhani nu menghadap ka Allah jasad bade dikubur di leuweung ngahiji jeung tanah jeung cacing ka dituna ruhani urang luka kalayangan ngahareup ka Gusti Allah sedangkeun ruhani henteu diurus rugi ka bina-bina